Sampurasun, Rampes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya tepang dangu sareng simkuring Cep Budi Kusuma. Sareng simkuring Cep Deni Jo. Episode berikutna tina carios anu kalangkung bakal dibahas ayeuna dina carios Bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Anu disanggakeun ku alpukahna saderek nyeri huntu, nah sok ngegel sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puasia. Obat nyeri huntu palu, jaminan mutu. Pemirsa sadaya, dina sababaraha episode pun lancek Deni Jo mung janten alok. Episode ayeuna nama bakal dites sina aya sora. Carios nu kalangkung nyaeta judulna Randa Bengsrat. Anu kantos dicarioskeun dina episode sate acana nyaeta aya hiji randa umur 30 tahunan geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Jangkung lenjang imbitna jiga gitar atuh cangkengna leungit jiga biola. Laras. Namina Dewi. Anu namina Neng Dewi. Laras. Randa anu tegaduh putra kantos nikah mung ayeuna mah keur lalagasan. Carios nu kalangkung Neng Dewi keur ibak di kamar mandi. Dituturkeun ku Jang Iwan nanging katohyan ku Pak Haji nu gaduh kontrakan. Bumi anu dikontrakeun ku Pak Haji memang misah jeung bumina Pak Haji nanging pagigir-gigir. Urang carioskeun Neng Dewi nuker di kamar mandi teka kuping obrolan di luar da keur cibang-cibung biar biur Kecibak-cibuk. Ciuk cai biur di naon ngaranna teh Banjur dibanjurkeun kana awakna. Jadi rada gandeng di jero kamar mandi mah teu kadangu nu di luar, padahal panto teh melenge. nyanyian. Hari ini aku akan bahagia. Cek Neng Dewi bari mandi nyanyian. Sabun mandi kaleresan harita mah masih keneh make sabun batangan. Dicokot tuluy digosok-gosok kana panangan anu kenca. Leungeun anu bodas aya bulu leutik-leutik teh naon ngaranna? Bulu kumuut. Dielapan ku sabun anu langsung berbusa. Aduh. Neng Dewi make sabun nepi ka beak awakna. Lain awakna beak eueus, tapi maksudna sagala geus disabunan. Pinuh ku busa sabun. Tuluy dibanjur. Dina dadanguanana aya nu ngobrol di luar kamar mandi teh. Saha eta di luar? Nu di luar teh sabenerna mah Pak Haji geus nitah Jang Iwan balik deui ka ruang tamu. Pak Haji teu ngajawab, malah manehna jadi ngadeg-deg. Si Iwan geus kaharep ya. Kesempatan cek Pak Haji. Keteyep nyamperkeun ka kamar mandi. Neangan celah Jang noong Neng Dewi. Aduh.
Neng Dewi tuluykeun mandi bari bergumam dina aya kaayaan manehna keur mandi. Lain bergumam eta mah nyanyi ngahariring. Mungkin cek Neng Dewi. Bakal katingali jika lamun ti belah dieu cek Pak Haji. Neangan kesempatan. Neangan liang anu biasana sok dipake jang pipah. Kapan to melenge? Amun tina pantok masieun kanyahoan. Neangan urut pipah anu tadina diganti. Da memang pipahna teh geus diganti ku pipah anyar. Jadi aya liang melenge anu urut pipah. Paralon lumayan 3 parapat katingali lamun ditoong mah bakal beras katingali ka jero. Bari tungkul 2 kliuk ningali bisi si Asep balik deui ka Iwan di Asep saha eta? 2 kliuk bisi Iwan balik deui ka dapur. Aman ieu mah. Urang toong. Cek Pak Haji bari tungkul. Barang neang-neang liang nu katingali teh sisiu. Aduh, Kalang. Sisiu gambar si Dora jeung si But. Bari jeung manehna ge bingung sabenerna mah. Kumaha lamun jol kanyahoan. Atuh api-api nama nyaeta dek neangan ditincakeun. Jojodog nu aya tuluy ditincak, dicokot ku manehna supaya bisa katingali ka luhur. Da kamar mandi na teh teu make tutup palebah luhurna. Jadi ngahaja rek ningali ti luhureun kamar mandi. Plafonna rada jauh, malah mah si kamar mandi teh lamun aya kamera mah ditingali ti luhur atanapi ngangge drone hebres. Jika ya bakal ketingali cek Pak Haji. Kekeh eta Pak Hajinya. Bari jejengkean naik ka luhur. Neng Dewi geus make anduk. Beres di baju, da sawareh manehna bajuna geus dibawa ka kamar mandi. Kereket pantau kamar mandi dibuka. Seger tos ibak mah. What? Cek Neng Dewi. Di ruang tamu teh. Oh, di ruang tamu. Padahal maka dia atuh. Awias teh di dia we. Tiis. Cek Jang Iwan. Pak Haji nu aya di luhureun kamar mandi. Manehna ngageber sukuna. Bari jeung tagiwur sieun kanyahoan ku Neng Dewi. Pas Neng Dewi ngalieu, Pak Haji, muhun ieu teh bapak teh keur menerkeun kabel. Bisi konslet. oh, mohon. Aduh, punten abdi kikieun. Teu nanaon. Da bapak oge normal. Kode teteh. Mohon atuh Pak Haji, di kanton heulanya pada diacuk. Cek Neng Dewi, baju sawareh dicekel bari jeung diaanduk, baju nama sawarehna oge dijingjing. Lempang ka kamar manehna ngaliwatan kamar tamu jeung ruang tamu. Kamarna memang dihareup pagigir-gigir jeung ruang tamu. Jadi ngaliwatan Jang Iwan anu keur diuk bingung rek kumaha. Sekedap nyawannya teteh rek diacuk heula. Abus ka kamar mandi Kamar. abus ka kamar. Jang Iwan dina hatena ngomong kieu.
rek abus we ah. Rek nuturkeun. Cek Jang Iwan. Teteh. Kah? Wios eta kalarasan geuning tadi teh aya beurit lebat kadinya wios ku abdi diudagnya. Cek Jang Iwan. Modus deh. Laras aya beurit Iwan. Mohon teh. Sok atuh ka dieu. Cek Neng Dewi bari jeung mugakeun panto. Geus atuh. Dewi. Jang Iwan abus ka kamar mamawa senal maksudna mah rek nengeul beurit. Pak Haji nu di dapur ngadangukeun obrolan eta. Manehna rada nafsu. Ari budak leutik dihapuskeun ka kamar. Ari kuring nu geus pangalaman diantep. Urang tinggalkeun anu di kamar hareup. Pak Haji nu di dapur manehna bingung neangan strategi kumaha bisa nuturkeun ka kamar atawa ngusir si Iwan. Aduh. Barang rek abus ka ruang tengah. Kolotrak panto dapur teh anu nyambung ke belah tukangna aya nu muka. Hai, ya Allah ya Robi, geningan aya di dia. Aya naon di dia, naon di dia? Keur meuneurkeun kabel. Menerkeun kabel alasan we naon teh? Kena naon di dia? Ieu kabel bisi konslet. Ari nyaneh bet nuturkeun ka dieu. Aduh, paingan di teteangan teh eueuh. Ari pek teh cenah rek ka ditu rek ka dieu. Aya di imah randa geuning. Hayu beureuk balik. Di jero kamar nyaeta Neng Dewi jeung Jang Iwan ngadangu karamean nu aya di dapur. Neng Dewi lompat ka tukang. Aya naon ieu teh? Lain aya naon. Salaki urang di dieu. Bu Haji geuningan. Heeh, rek naon? Salim. Cibika. Teu sudi aing mah. Aduh, menigala. Bu Haji, punten, da abdi mah tunggu lempah Haji ka dieu. Lain. Tuh, urang ningali salaki urang di dieu. Itu aya lalaki di kamar. Sabara urang nu diasupkeun ka ieu imah. Eta mah Iwan kalarasan menuju udag beurit. Manjang udah beri tapi ka jero kamar atuh. Dewi, inget sateh. Laras Bu Haji. Wan, mohon Teh Dewi ieu alit melenge tah sakedeung kieu berita tah. Cek Jang Iwan bari mamawa anak beurit. Tuh, Bu Haji. Tuh, huluna ge beureum. Kanak berita beureum. Geus jang sok loba alasan lah. Bu Haji, ieu da kalarasan abdi teh budak beurit. Tah, da Teh Dewi mah teu nanaon da. Teu dicabak ku abdi ge. Heukeun bae. Mane marek udag beurit oge ngan ieu salaki urang mudag naon aya di dieu. Guys. Ulah sok jadi ribut. Ayeuna mah urang ngobrol di imah we. Ulah di dieu ngerakeun bisi tatangga jadi rame. Sakalian we. Cek Pak Haji. Kayak heula artis kocomplak. Kan aing teh kudu narasi. Indit Pak Haji jeung Bu Haji keluar bari jeung rada dijiwir Pak Hajina. Di imah ditinggalkeun tinggal Jang Iwan jeung Bu Dewi. Jeung Neng Dewi. Barang geus sepi malah mah teuing diteruskeun di mana ributna Pak Haji jeung Bu Haji teh. Neng Dewi jeung Jang Iwan masih keneh di jero imah. Dina jero hate Neng Dewi. Ini dia waktunya urang kencap anak beurit.
Karena leuwih ungu. Teu beureum deui. Getih hubungan. Urang gencat anak beurit teh. Wan, ka dieu Mohon teh, sok simpen di handap. mohon. Cepet anak beurit teh dikencet. Cekit suara anak beurit. Tah, kitu, lempengkeun. Kieu teh, Nya, sok lempengkeun. Tah, eta pisan. Tah, bener. tah kieu teteh. Nya, tah kitu. Pastis dikencet beurit teh uyak-uyakan. Malah mah beungeutna beuki beureum si eta beurit teh. Tah, sok Wan, dedetkeun. Dedetkeun, sok. Kieu teteh, Nya, sok, dedetkeun. Terus. karunya teteh anak beuritna. Sok, dedetkeun. Terus. Aduh. Tah pamirsa, sakitu dongengna. Neng Dewi randa bengsrat anu pindah imah dituturkeun ku Jang Iwan. Tamat dugi ka dieu. Aku menang beurit. Da Jang Iwan can pangalaman. Hiji waktos urang teraskeun deui. Cag urang tunda hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Permios. Ulah hilap subscribe, Like, sareng bagikeun ka batur, tur komen. di Bosna Cangegar. Naon teh Kang? Bobodoron Sundana Cangegar. Is